gitu. Eta takabur. Jadi rasa diri pribadi teh asa pan alusna tah eta kan bisi. Contohnya bujuk-bujuk urang mah ngarepkeun kana surga aya ahli surga. Ahli surga wae takabur mah dikawal deui tina surga. Komo urang nya lain ahli surga. Takabur kasih apa dina Gusti Allah. Jadi orang sadaya dan orang ibadah wa huwa ya'budullaha wa huwa al-ibadah ibadah ya'budullaha ibadah Allah Ta'ala ala sabilil khawfi tepat pada jalan anu dikasih sieun takut sieun siksa di Gusti Allah. Tah salasirosna keur urang ngaleungitkeun eta urang sieun siksa Allah nyata urang kudu rasaina diri tiba di urang yastaqiru nafsahu.